Zaid puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho umat teu batal puasa. Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho ya dahar bak eta dahar ku nikmat teh beak 3 piring haju jengkolna beak 1 kilo mal haju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deh tenang we tenang beres ngarokok selesai nyana inget Masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa enggak berarti aya uzurnya teh naon uzurna teu dibere duit ieu ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana wow Masya Allah atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung main nangkub di dinya itu nangkara ieu nangkub atuh mah jeuna beres cak pamajikan kamar ieu bulan Ramadan Masya Allah jahel ini kunaon teu ngabejan poho pugugul lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di kunaon teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalahkeun cek kira teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cek Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua ngahiji niat kadua ngajauhan ti nu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal
ngan kuduna dihuapan lamun nyokot gitu mah pangkarep karep pangan berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageud dahar mun teu dahar ku aing sia di pedang sia dahar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem karep jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem nah nyana teu make gayem calangap ayo terusan aju ngagayem sorangan udah bisa minta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya ayo sia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege besi sia teu percaya ka luhur tuh sia bener tama pistol goreng juga aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon ngaranna pelorna tuh nya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pe kira-kira 12 luat teuy atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia koy ayo eta lamun langsung nya morosotkeun calana batal kudu itu nomorosotkeun nanaseun pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeun ku itu det asal diendet-endet bae ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing bae geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek nya teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh bagus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana ieu dipaksa mah kos kitu teu batal tur ulah bodo ma'dzur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh nongko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini mah bulan Ramadan ya enggak boleh juga makan nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh, kalau ngopi mau boleh. Wah singko bro brengsek singko. Eta jana memang can ngaji kakara ge 2 poe di puasa nya teh asup Islam can kang sungkung si ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh. Eta teh nya ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodo ma'dzur dihampura. Dengan gitu Pak Zain sia isu-isu kopi emang kurang gitu temenang sia ci sugan aing meunang emang sia bualap teh itu aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir munggah haji padahal sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi lo baca Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakituna mah geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh sabodo. Kumaha nyana bae ngan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai. Di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha
lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah diasupkeun we kanu tukang ka bool LGBT ieu mah. Nah lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu nanaonannya atuh nanaonan segala asupan kayu segala nanaon teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu. Lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ke subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas.